Mapan segala rupa ruas la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tang kerek maut oge di mana malakal maut geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar. Plak. Halus tanu kitu. Nyaan da tuman. Ditumanan teh. Keur hirupna keur cageurna kitu. Tuman bener. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah. Tuh tuman tah kumaha ayeuna mah teh da ti tajong sotik anjing gitu. Ruwah sotik goblok. Engke teh rek paehna kayak kitu we. Datang malakal maut teh anjing guprak. Ya. Wah, silaka atuh kitu patut. Mana kitu? Bener. Nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong. Di anjingan deh ku batur kitu. Bujang anjing teh. Nya. Atawa jadi ririwa. Jadi ririwa kayak gitu teh. Heeh. Ngomong keur hirupna kitu mah daleg degan anjing pokona mah aing mah sok. Pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ka aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maut teh da tuman kitu tadina, datang malakal maut teh manrebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu. Heeh. Tumanna kitu bener. Cuk malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh. Aing nyebut babeh. Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Data di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya. Bener, ditumanan naon. Tumanan, tak komo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh. Atuh teh ka. Gara pek boh aya gelas ragrag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema. Lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar. Guprak was astagfirullahaladzim. Allahu akbar par kuduna kitu. Ieu Ta islami teh kitu. Ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya. aing budak Ada duit eta aya tah. Da aya anu kitu. Benar. Demi Allah aing mah sok. bener atuh Kang bener. Ieu mah nyaritakeun. Bener, kudu nepi kan. Sing nepi kana Aya, ieu mah aya jelema nu kitu aya. sing nepi Deka lain bohong, lain caboka. nyaritakeun nu nya nya Kang Kang. Ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu. Ya. Aya kejadianana tah bener. Teuh, ngan teh keukeu nu bageur teh. Teh keukeu mah bageun. Kitu. Kode gembel. Sia kunci cenah gitu. Kitu. Nya. Aya sia lair. Ka kitu. Sia laer. Cenah. Bujung laer. Oh, lahir mah mah. Loba nu kitu teh. Loba tah awewe nu kitu tang ke mah genti ka ibu-ibu. Mohon Lamun reuwas lamun naon teh astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah. Cina matuh nya Kang. Cenah matuh di mana geus matuh mati. Nya hirup oge moal motah. Moal. Teh. Salilana narima papa tah. Lain narima papatong belum. Gitu, iya mah nyaritakeun. Dangukeun teh ayu. Ya, iya mah gitu. Aduh, alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 Sadayana. Padepokan Pawayangan. Salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero. Sero. Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya. Ti
Juliet Julu 10 AGS nya wilujeng tepang dina wengi ieu ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana ruas teh kadenya gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade ya bisi engke datang malakal maut cuk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker gitu majigana nyata ulah lebih ka kitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeunna. Teu, cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sararea. Nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180. 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. Anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000. 1000 kali 25 juta sabaraha tah? 25 miliar berenang Kang. 25 miliar. Tah, 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyieun masjid di unggal desa. Ya. Maburuk Puasa tahun ya kan. Anggeusnya. Amin. 50 desaeun. 50 desa. Saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu. Nyair. Ayakan. Era Lamun atuh. agama Islam mayoritas nepi ka kitu. Bener. Nya. Bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyieun masjid nu agreng nya Cacat kena 25 teh. kitu da bagja geura sok Oh nya kan bener. lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya nah ari urang Itu namprak di jalan deh. bari jeung batur mah teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar Masyarakat. nya Bener. sadar bernegara cing inget ya teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulih ku urang hasilna ge keur urang ke Kene. kitu Laras. sadar cenah bermasyarakat heuh narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan teh rek jeung saha Jeung papada urangnya. jeung bapada urang da Tenan. sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal Maon. maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu Hade. tuh gitu sok nya Laras Kang. saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan Saling jungjungkeun. saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi Laras. demi wan